kemananya ya si Kumron teh terbalik pisan asli tutungguan oh tuh geningan si gaya ngungkug Kumron kadia oi boro atuh lempang teh ni hararesek kitu ngageblay lila oi boro kadia maneh sok kadia naon Kang gogorokan kitu si Akang ya aya naon Kang aya naon maneh teh naon masalahna ieu teh ni gogorokan oi kurang gila kadenge atuh bisi we torek da maneh mah tara ngareungeung atuh di gero-gero teh sok kitu aya naon geus ngopi can geus lah nanyakeun wae geus ngopi can ari eta maneh kumaha sih basa kamari naon teh nya asa rewas ieu teh basa ngeuseub teh ngaborong di dago-dago ti setengah genep jam genep eueuh ngurunyung ongko basa eta geus dioerek miluan ngaborong naon teh ya astagfirullahaladzim malah nanyakeun ngaborong naon teh balong ieu nya balong poho anjir borongan anu maedah teh lain eta maneh mah urang ngadago-dago datang ka lokasi jeung balad gitu datang setengah genep geuning can datang maneh teh teu datang ditungguan sajam 2 jam ongko erek nya balong maedahnya maedah janda teh lain Kang eta ongko maneh erek jeung balad maneh erek miluan kurang hanas mau datang upatan kurang napan di grup maneh hari maneh kumaha teh datang Kang hampura eta teh kemari teh barudakna eueuh teu barugang duit cenah tah kitu tuh tong lamun teu boga duit mah tong nyarita rek miluan hari maneh jadi urang dek neangan deui nu sejen moal ka grup maneh moal grup maneh gitu urang gitu aja itu teh tadi teh sugan teh bakal arerek beda murah gitu boronganna tah urang teh kamari teh neangan lukut Kang neangan lukut heula ari pek eueuh teh hasil gitu alah balong hade eta teh nya lain hade deui eta sakitu buburialanana basa diawar teh ku huut maneh mareunana nempo basa eta nempo urang ge da basa kamari urang neangan lukut hasil Kang kalau kahujan geura lah bayangkeun Kang sawak-awak kahujanan bodoh teuing eta mah urang mah pokona kepastian maneh gitu basa eta basa kamari teh kuduna aya di lokasi maneh teh setengah genep teh siap da barudakna tukang teh jaradi teu baralik lain barudakna manehna we meureun saruana teu balik mun moal naon esena nyarita erek jarita kumaha Kang atuh da teu panggih kan imana jauh beda kari nga-WA we atuh puguh kuatana eueuh tang ke mah lamun geus lamana mah tong miluan we ngalieureun kan urang ge datang Kang ka lokasi teh ngan geuningan si Akang jeung balad eta ngaroron teh geuningan jadinan teu ngaborong eta balong nu sabeula geuningan teh diborong pan puguh nungguan grup maneh balad-balad maneh datang pek eueuh udah tuh urang kan datang jam 9 rek ngeborong datang jam 9 ngeborong ngeuseub datang mah atuh lain jam 9 maneh teh jam genep teh kudu geus standby jam 7 kalilung berang atuh lain ge ngaborong kitu mah kacau
Ampura Kang basa eta teh barudak na teu balik gitu dah. Teu baroga duit cenah. Mentong nyarita ere katu ari teu boga duit mah naon hesena ngaliarkeun usajean maneh teh hana sedadahut nyanan kenceh itu ieu meuli beunyor ka ditu ka dieu jadi we urang teh ngontek jeung balad Bahaya tuh Kang ayo ngontek oge ari hasil mah. hasil we lumayan urang mah 2 kilo oge ngontek 25.000 kadina atuh rek nu ngaborong teh aya tata lauk ngaloba Kede we tuh Kang jangan di balad nu sejen sugana aya. teuing maneh maliar geus ke mah maneh mun urang rek ngaborong geus tong miluan entong nyabut siap-siap bari lagu lama maneh teh teu datang ditutungguan teu datang Itu teh aja Kang. geus urang rek ka ditu rek kasih Kang Cepot geus maneh mah pokona tong miluan aya ngaborong mah ngaliarkeun head Dasar si Akang tuh si Jabrik dah dasar si gede ambok geus puguh urang teh teu baroga duit kekeh kudu datang dasar